Ajija dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Nadina Nanda dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Tasya Erlina dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Siti Rina Jara dari 9C. Kami di sini mau membuat drama Sunda tentang Ibu-ibu gibah. Halus teh ya, Ce? Halus. Ya, Ce, yang hate. Rasa-rasa wae, Ce mah. Ya, Ce Nadine jeung birain keur pasindir-sindir di Facebook. nya udah orang mau Tinggal ge statusna ya di abi. Ya, status Ce Nadine coba bacakeun. Heeh, abdi mah kajelema anu hareup R tukang naa. Oh, biraina. Pasti salah Nena kan. Sebelum kayak ya biraina yang status gitu cina selamat pagi semuanya. Kita kami yang mana? Alay. Hai guys, dia. Terus di mana? Terus di warung. Beli gaya pisan terus di warung teh. Jadi Mata enggak mari. Si Nadine mau lagi kayak mana? hilap. Pas gitunya udah kayak nama. Iya ngatanya. Bapak anak kamari ngomong ke abi cina si Nadine marek di sekolah ke luhur cina ulah bobogohan. Tapi orang mau lalakinya Kak Ima. Bang bapak nak di sama Umi. Makanya abi ge terlalu hayang sekolah luhur dari duit ayamannya. Kita mah malah mama Kak Bobo Kak Ima. Kumaha eta? Bobogohan geus kumaha emang tuh. Masih eta lalakina Bisa wae ketelan sama ki abdi. dari paenya gelis-gelis kan gitu. Yo salah abi nu pangganteng nama jigana ada si Jungkook main nama. Oh, Kita cek mana? Cek sekolah dia pamanya. dia ada ngomong ada. Tidak banyak bener. Geus. Punten. Ke dia. Di mana? Terus Amung tadinya Kamu lagi di bapak Iman. dia tahu di bawah baturan. Kan pokoknya pas gitu cina ya. Kiting cina pegang-pegang. Kenapa dipegang tangan gitu? Kita di bawah baturan itu doang. Ih, Masa Kak Bobo mah eta bogo. lain eta emang susah gosip meureun. Sama biraina seri ka urang. Nah, mau jalan lagi sorangan. Geus ya, nya abi mah rek kasih ngomong kan Neng. Ulah kitu, kan ini teh parawan lah mamakan. Mau lagi ka iman ya cenah. Nya. Iya, Ce, dangukeun eta mah cuma baturan doang. Babaturan bilang aku deket-deket nya cenah. Dia tuh dipegang-pegang gitu. Cenah Neng teh rek sakola deui, sakola di mau mau lalaki ka imah erak ka tangga ka Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Tadi kira tuh bicara saya nya. Ya di mana tuh Ustazah teh? Hari ke madrasah. Madrasah. Nya atuh ngajar. Nah, ibu-ibu, iya ngarumpul. Iya ibu. Iya cenah mau laki ka imana abi nyawa ciraina tadi. Oh iya ah. Ih, ibu eta mah cuma baturan doang. Kita tadi ngomong aku Neng. Mana teh parawan ke nyerakeun ke batur mah majarkeun teh naon mawa lalaki ka imah. Heeh, da tadi ge abi nyawa ti ciraina diomongkeun abi bari keur ngagibah teh babarengan ieu nu digibahkeun teh datang ibu. Ulah gibah atuh ibu-ibu. Oh, dah. Terus atuh ibu-ibu, ih, gibah teh termasuk kalakuan dolim, Allah mah karesepkeun. Atuh Bu Ustazah, abi teh gibah ge anu pegibahan ya ibu-ibu perlombaan. Lah ibu, gibah teh dosa. Ayo tos ibu-ibu garabar-rubar urang salat itu geus asar. Iku jeung ibu yang gibah deui. Astagfirullah. Dosa ibu eta teh. Ya, sudah. Tapi kan bisa tanya info pegibahnya ti ibu-ibu. Ya. Dosa ibu geus tarobat ulah ngomongkeun we batur. Ya tuh, abi ge sadarnya. Sadar gibah teh dosa. Nya, ambe hati maneh tenang, ulah gibah wae. Sakit. Ya, aya tuh Bu, ya abi ge geus teu gibah deui aya namanya. Sadar sih gibah ke dosa. Nya, geus gibah deui nya. Ya. Dosa. Nya hayu Cenadin, heula nya minta maaf urang hampura. Nya nuhun. Nya hayu Bu, ibu. Ayo, ibu. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Ampuran ya, Neng. Nyampuran ya, Neng. Ya, ampuran ya, nama tadi tuh deui.
masjid, orang dari haji,